payun, mangga kurang sami-sami, munajat ka Gusti anu Maha Suci, nyanggakeun puji sinaran syukur ka Allah Maha Mulia. Sholawat sinaran salam, mugia salamina ngucap ngagolontor, ka junjungan panutan alam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dina dinten ieu urang sadaya dipaparing sehat tur panjang yuswa. Dugi katiasa patepung lauk patepang larai. Dina ieu raraga Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Jawa Barat. Hadirin hormatkeun simkuring, dina dagen ieu simkuring sedang ngaduwikeun diantara anu jejerna ngajaga jeung ngariksa lingkungan sakola. Sakola teh tempat urang diajar, tempat umum sing bekaskeun ka mampu didik pikeun ngalamun maksa ka hareupeun. Tuna penting pisan ngajaga jeung ngariksa lingkungan sakola. Upami sakola kotor sareng pinuh ku runtah, tangtosna urang moal betah diajar, bakal ngarasa beunah sareng kesumagan. Lingkungan anu kotor tiasa ngaganggu konsentrasi diajar. Lian ti eta tiasa ngadatangkeun bibit kanyari. Sabalikna, upami lingkungan sakola bersih jeung asri, tangtuna urang bakal langkung semangat diajar. Rerencangan sadaya anu sami janten patanda anu dikaregeus ngajaga jeung ngariksa lingkungan sakola teh sanes ngatepur tugas caraka. Nanging tugas anu tanggung jawab urang sadaya. Aya sababaraha kaneka kanggo ngajaga jeung ngariksa lingkungan sakola. Kahiji, hiji runtah kana wadahna. Misahkeun runtah organik sareng anorganik. Di Kota Bandung mah program Kang Isman nyaeta singgetan tina kurangi, pisahkan, jeung manfaatkan. Di program teh bikin ngurangan runtah. Misahkeun sareng olah runtah janten barang anu aya manfaatna. Di sakola simkuring oge aya loseda nyaeta lodong sesa dapur. Anu nyana bikin ngolah runtah organik janten kompos. Tah, upami aya sesa runtah organik di MBG dilebetkeun kana loseda. Terus anu kaduana nyandak takler tinggi. Janten upami di sakola teu kedah meser botol minuman di kantin. Tah, ieu teh biasa ngurangan runtah. Kitu oge upami jajan ka kantin urang nyandak listrik nyalira. Ieu oge sare pisan kanggo ngurangan runtah plastik. Hadirin, tarekah anu katilu nyaeta ngalaksanakeun pikeun kelas halayan rutin kanggo masihkeun kelas urang. Mari masih aya we rerencangan anu sok miceun runtah di kolong meja. Muka opat mah ngalaksanakeun cuci. Unggal istri jemaah urang bebersih sasarangan di sabeuleureun sakola. Nyara pepelakan sareng taman. Bicara itu, urang biasa nyiptakeun lingkungan anu sehat, bersih, tur pika-pikakeun. Salian ti eta ngajaga kabersihan teh mangrupi ciri jalma anu miboga iman. Kukituna hayu urang sadaya ngahijikeun leka mageutkeun tekad. Urang mimitian ti ayeuna. Tong silih anggeunkeun, tong silih anggeunkeun. Sabab lingkungan anu sehat teh sanes batur. Tapi keur diri urang sorangan. Ti urang, ku urang, keur urang. Jalan-jalan kawangan, buang suna nyimpang ka kantin. Hayu ngajaga lingkungan, ngarah bersih lahir batin. Sakitu anu biasa kapihatur, hapunten bilih aya basa anu kirang meunah kada mana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum